min indillahi khair hade khair teh hade jelema teh mimiti hirup nepi ka maot hayang khair ya kala mun penyaksian ge batasyaduna hadzal bait khair mau dijawab wallahu a'lam khair wallahu a'lam yang khair wae saya yang hade wae khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi akramin minhum wa azwajihi tahiratil ummahatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihi bil rahmati ya rabbi. Amma ba'du, hormat para kiai, para jenengan, wabil khusus para pengurus Yayasan SMP Islam Quran Al-Bahjah, para jamaah sadayana, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Dalam sadayana dina enjing ieu biasa deui sasarengan kumpul di pengawasan rumah santri. Mudah-mudahan salawasna urang sadayana dipapaminan istiqomah untuk melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala yang terjamin bahagia dunia dan akhirat. Urang melanjutkeun kana hanca urang sadaya. Halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nasita syahudal muqaddama wa ada ba'dal ittisafi haruma wa jahilu tahrimi au nasid fala yubtilu audu wa illa abtala lakin alal ma'mumi hasman yarji'u ila julusil imami yasba'u wa anidun qawlan tisabir yundahu sujuduhu idlil qiyami aqrabu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man la tudai semua uang kunasia lagi sidman at-tasyahud al-muqaddama ing tasyahud kang dingin ayat awal. Wa adalan babalik sidman ba'dal intisawi ing dalam sausane pancet haruma maka haram babalik. Wa jahil tahrimi lan utawi wong kang bodoh dening haram. Au nasin atau kang lali fala yubtilu maka ora iku pala yubtilu maka orang ngabatalkeun Allah amduhu babalik jahil wa illa lan lamun ora jahil au nasi au tola maka ngabatalkeun ya amun. Lakin yarji'u tetapi berbalik alal ma'mumi wajib ing atase makmum hatman hal wajib ilal julusi maduluku yang bau turut ya si makmum lil imami kata imam wa idun lan utawi kang berbalik qoblan bisabin ing dalam salsane pancet yudabu bakal dan sunahkeun apa sujuduhu sujude si aid lil qiyami karena kadang ngadeg akrabu parek iku leuwih parek. Para sepuh para hadirin sadayana, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah bika dapat ieu urang sadayana masih kene dibasihan iswa kesehatan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala. Do Allah Subhanahu wa taala nganugerahkeun ka urang tiasa kapuasaan mudah-mudahan kajanteun sabab dihapuran dosa Allah, kajanteun sabab dihasilkeun maksud dunia wa akhirat, kajanteun sabab disoleh-solehakeun putra-putri urang sadayana tur di mana urang nganteukeun di alam dunia mudah-mudahan dipasihan ka aya husnul khatimah. Para sepuh para hadirin sadayana,
alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah deui urang sadayana masih keneh biasa ngalaksanakeun ibadah. Sabab ieu teh hiji panguat alam dunia, zikir jeung ibadah. Nyata panguat alam dunia anu batin. Sabab panguat alam dunia teh anu zahir mah gunung wa jibala autada. Anu batin mah nyata zikir di antara pangajian. Bahkan lamun bisa kaum iman jeung takwa sareng Allah ada hukum surat Al-Baqarah ayat 103. Allah madawukeun walau annahum amanu wattaqau lamatubatu min indillahi khair law kanu ya'lamun. Wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Urang lupa heula kana ngobrol sabab ngaos saalieu ka cina ieu teh nya. Gitu janten pamekasan ngaos langsung 2 menit geus. Allah walau annahum amanu lamun syukau tadi mah ka Yahudi sabab keterangan Yahudi biar ka ngajib dia masih kena nyambung gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 103. Lamun syukau iman wa taqwa jeung takwa. Dan takwa adalah kepada Tuhan Allah menjauhkan larangan-larangan. Maka lamatu batu min indillahi khair. Pasti ganjaran di Allah leuwih hade tibatan dunia anu diudag-udag urang sadayana. Min indillahi khair hade. Ini khair-khair teh hade. Jelema teh mimiti hirup nepi ka maot hayang khair. Ya. Kalau mun penyaksian ke batasyaduna hadzal bait khair. Mau dijawab wallahu a'lam. Khair wallahu a'lam. Yang khair wae saya. Yang hade wae khair. Kan khair na kudu indallah. Bunda ulah indal hawa. Indan nas. Cek jelema cek nafsu kudu cek Allah. Ya, saur Kangjeng Rasul. Mantap seueur Kangjeng Rasul ge upami urang naliti hadis-hadis nu dimimitian ku khair. Contoh ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya lagi. Mau jeung tafsir tambah ngajib di asus diajarkeun deui. Di Al-Bahjah dia ngajarkeun Al-Qur'an, tahfidz, Al-Qur'an, SMP Qur'an, ya. Ajarkeun Qur'an. Lebih ka Al-Qur'an teh jadi cacaam keur imah urang teh siga kuburan poe kajida poe komplek so cara dibacakeun Al-Qur'an. Tah kalimat khair da urang teh ngajarkeun urang diajar terus ajarkeun ka keluarga urang. Lalu Kangjeng Rasul deui khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Baginda Rasul itu tidak pernah menyakiti perasaan orang lain termasuk istrinya. Kemarin ku perasaan guru urang ku akang terus diterangkeun. Kangjeng Rasul dongkap ka bumi haus. Terus dipasiankeun ku Siti Aisyah diseepkeun biasa tara diseepkeun sabab tabarukan kalak berkah ke batu-batu dieu teuy sesana. Ieu mah diseepkeun ku haus beureun. Barang kadama dari sayur ke dapur ternyata diseep uyah lain gula. Berarti tadi teh cai uyah, tapi diseepkeun we. Untuk gogorokan cos ya begitu. Apa eta begitu hebat-hebat Kangjeng Rasul. Ya khairukum li ahli. Nu katilu sareng Kangjeng Rasul. Khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Ngariung yuk kasih anu sok geunah nganasehat teh. Dia mah 1 juta solusi pasti ada. 1 million solution. Manusia 1 juta solusi. Ungal-ungal rieun urang aya wae jalan keluar teh bisa ada tuh. Masyaallah. Tah jeung sok barang bere di baraha teh. Jadi jalan ayo kos magnet gitu. Pokoknya aya mang anu pasti loba jelema. Aya mang anu pasti loba jelema. Tah eta jelema hebat. Pas magnet. Khair. Pokoknya jalma hade mah gitu. Jeung bahasa Sunda jalma hade mah kieu. Ciri jalma hade. Urang jadi jalma hade apa can? Kirina kieu. Lamun urang geus jadi jalma hade, anu ningali urang hayang siga urang, anu kenal ka urang hayang ngadoakeun urang, anu ngadenge ngaran urang hayang papanggih jeung urang eta jalma hade. Tapi lamun dibalikeun bahaya.
ningali urang ngabidiki-diki amit-amit ya Bapak. Nu kenal ka urang can pernah nyimpen doa. Syarifni fi du'aikum. Urang ada sertakan aku dalam doaku. Can pernah menyertakan kita dalam doanya. Kita pernah teh. Nu ngadegeun ngaran urang ge teh hayang nyaho. Maka eta can jadi jalma hade. Nah, jalma hade masyaallah. Ingat wae gitu. Pama aya nama Harkonas. Hari Kondangan Nasional. Ingat tuh ya kasih kata teh yang modal gitu. Sama dahar nasional kalau tak gede. Ingat tuh pak. Bapak pasti udah ditulis gitu. Saya ditulis. Kayak kan udah lah RS. RS udah dituliskan. Dahar nasional amplopnya gede. Lalu terkait amplop RS Raja Sedekah. Tapi lalu terkait RS Raja Sedih. RS ini mau apa? Obat. Tahu kan itu Rasul? Khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang suka memberikan makanan. Maksudnya mah daek sedekah, lain keadaan wae. Kumaha mun batur ka karek beres dahar, kari-kari kalau kena beres saku. Kan teu cocok. Batur geus beres dahar, butuh ongkos keur balik ka karek dibe. Nanti at'amat ta'am geuning. Ya. Ulah geus beres dahar batur ada saurang yang Rasul ge khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan makanan. Beres sedekah batur geus dahar kurang dibere sampur. Ya waleh. Ya, at'am. Nu kalimah sareng Rasul khairukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik melunasi hutangnya. Melunasi hutangnya. Mantap lamun urang boga hutang kudu ngomong lamun urang bisa nantah bisa nulungan ka batur boga hutang pang bayarkeun ku urang tapi teu nyamun. Ya. Urang datang ka warung ya, Mang, eta tetangga kuring boga hutang boga cenah 100.000 aku kuring bayar. Teu nyamun. Begitu nanyakeun pokona mun nanyakeun geus aya pang bayarkeun kitu nya. NN, nonen. Ya. Begitu datang tetangga orang, Kang, mau bayar hutang, terus saya pang bayar tuh, sah, pokoknya beres lah lunas. Apa hebat? Pernah tuh bawa gitu? Jamaah pernah tuh? Bangunan cannya, nah sama belajar pintu, 180 derajat Celcius, keadaan berbalik, tenggoroning batul, orangnya tadi bayar. Nah, ayeuna urang rek bayar hutang. Hutang naon? Hutang dina salat poho. Aya hutangna sujud sahwi. Maka urang terang. Wa man nasi tasyahudal muqaddama. Jeung jalma nu poho kana tahiyat awal. Tahiyat awal poho nah salat anu 3 rakaat atawa salat anu 4 rakaat. Sabab salatna aya rubaiyah, aya thulathiyah, aya thunaiyah. Rubaiyah 4 rakaat, thulathiyah 3 rakaat. Nah iya dua rakaat. Anu 3 atau 4. Urang salat zuhur. Henteu tahiyat awal wa man nasiya tasyahudal muqaddamah wa ada ba'dal intisabi langsung urang naik ka luhur. Aing geus di luhur teh balik deui ka handap. Ingat. Geus di luhur ya urang teh tahiyat awal balik deui ka handap. Harumah maka haram tak balik deui. Bahkan lamun nyaho mah urang bisa batal salat. Naon sababna? Sabab eta teh al-audu babaliknya itu minal wajib ila sunnah. Dina perkara nu fardu kana perkara nu sunnah. Contoh dari dia. Urang keur salat takbiratul ihram. Allahu akbar. Urang teh maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, teu maca doa iftitah atau teu maca takut balik deui kana doa iftitah. Atau balik deui kana takut haram. Hukumna sabab dina wajib kana sunnah. Jadi sami wajib kana sunnah. Wajahilut tahrimi yang ari kumaha lamun jalma teu nyaho sudah teh haram balik deui teh. Barang geus tahiyat awal ka luhur balik deui padahal teu nyahoon yen balik deui teh haram. Maka fala yaqulu auduhu teu batal eta balik deui. Au nasin atau geus nyaho geus ngadenge katerangan di rumah santri jeung di pasantren. Yen eta teh haram
Wa illa kumaha manehna ngarti bari teu poho abdola begitu balik deui ka hanap maka eta mah babatakeun kana salat. Eta kitu dina dina hiji posisi. Kumaha mun dina kondisi anu sanes aya nu balik deui ka hanap tapi teu ngabatalkeun kana salat. Nangtungnya kan heureul teu tahiyat awal terus balik deui ka hanap tapi teu ngabatalkeun kana salat. Urang teu poho, urang ge nyaho gitu tapi teu ngabatalkeun. Ayat lakin alal makmumi hatman yarji'u ilal julusi lil imami yatba'u. Urang teh keur ngamakmum Allahu akbar. Parangsa ceuk urang imam teh rakaat katilu kan pasti nangtung deui. Ya, ternyata rakaat terakhir imam teh urang nangtung, nangtung teh sosoranganan urang nangtung. Maka kamu wajib balik deui ka hanap sabab lil ittiba. Ya. Ilal julusi lil imam yatba'u. Maka terang bagus nama bapak sadayana ya ulah tinggalin lah cobaan ya cobaan kurang 40 poe ulah tinggalin takbiratul ihram imam atau udah menjadi imam kan salila 40 poe kahiji tinggalin takbiratul ihram imam atau urangna menjadi imam namun bisa gitu karena saya maka bakal ngaku beraya urusan kehidupan digampangkan ku Allah dimimiti dunia jeung akhirat. Anak-anak saya saya kacida. Kadang-kadang lamun ditanya sok berjamaah sok berjamaah ke masjid. Dan datang ke masjid ke tahiyat akhir. Al-khataba wa aidun qablan tisobin yundab. Jeung jalma anu babalik deui samepet pancep dina nangtungna yundabu sujuduhu idlil qiyami aqrabu tetep manehna sunnah sujud sahwi ieu tahiyat awal ya tahiyat awal manehna teh nangtung kaluhur terus deket kana nangtung tah buru balik deui ka hanap balik deui ka hanap manehna tah eta mah tetep disunahkeun sujud sahwi tapi henteu dibatal mah sabab pisan pancep dina nangtung. Sabab geus deukeut idlil qiyami aqrabu. Mabuna kieu kumaha lamun jauh keneh. Lamun jauh keneh tina nangtung eta mah teu kudu sujud sahwi. Ya mah arek ayat awal Allah kaburu inget nah eta mah teu kudu sujud sahwi. Atawa saparo 50% deket kana nangtung 50% deket kana diuk Allah tah geus kagok tah ieu kana ieu mah pun balik deui ka hanap maka eta ge kudu sujud sahwi anu kudu sujud sahwi mah nah eta lamun geus deukeut kana nangtung ya deukeut kana nangtung atawa mah aja anu teh balik deui teh urang tadi teh walaupun balik deui hukumna ngatakeun haram sama ngatakeun salat kecuali lamun urang teu makmum urang nu poho sorangan imam teu poho eta balik deui kitu para sepuh para hadirin sadayana maka emut-emut ku urang sadayana anaos ieu gampil sirasemahnya pelajaran gampil bahasanana gampil kacida tapi tetap urang kedah diperhatoskeun kunaon sababna eta kiai ulah sampun ngajas kieu deuh ngaji teh teu tamat-tamat eta uga kaungan fikih deui terus pikirna teh salat deui teu tamat-tamat di masyarakat cenah sawingan salat deui geus sababaraha taun ieu kamadian tamat-tamat salat eta teh ku sabab kiai nyaaheun ka masyarakatna supaya masyarakatna ngalaksanakeun salat sesuai sareng ketentuan hukumna bahkan lamun can disakit tapi kumaha kiai eta mah ngaji salat oge tetep salatna teu benar keneh tapi ari osok salatna mah cek kiai ajeun teuing nu penting mah bisa ngaraksa salat kajeun teuing mending keneh salat terus sanajan hatena ka mana tibatan ka mana-mana teu salat eta kadinya nah rasko perhatian sadayana tadi diterangkeun tentang khair pokokna nu panghari-harina kesimpulanana nyaeta
itu anu kabihatun lapunten anu kasuhun wa taufiqi ila billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma